Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi arsala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam likafatil insi wal jan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akrimu auladakum fa inna karamatal auladi ibadatun. Wa qala aidan asyadun nasi yaumal qiyamati man jahula ahla. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'da salam walhamdalillah. Pertama anu kusim abi dihormati Bapak pemandu waktu pimpinan acara dalam rangka pengosan walimatul khitan. Anu kusim abi dihormati para masyayikhil kiram, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alimil ulama anu parantos aya di tengah-tengah urang sadayana, baik anu aya di lingkungan Kampung Cipinang termasuk anu sengaja datang ka ieu Kampung Cipinang, bahkan di luar desa. Alhamdulillah para al-mukarramun sami hadir anu sangat kusim abi dihormati dimuliakeun. Mudah-mudahan para alimil ulama wa Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan kasehatan anu sampurna, panjang umur anu barokah, jeung rizki anu halal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil khusus anu kusim abi dihormati sareng dibanggakeun segenap para aparatur pamarentahan. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa hadir, termasuk perwakilan di Koramil. Alhamdulillah aya oge tihilap Bapak Ketua RT, Ketua RW, sadayana kusim abi dihormati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masihan kasalamatan kalancaran dina anggoni ngalaksanakeun tugasna. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dijantenkeun pemimpin anu adil sareng amanah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge tihilap anu sangat dihormati dimuliakeun Ibu Bapak Sohibil Hajah beserta keluarga besarna anu ngajantenkeun sabab wasilah riung mumpulung wingi aya urang sadayana sok sanaos kaayaan menurut pandangan zahiriyah henteu bersahabat cik bahasa ayeuna mah. Hakikatna Allah subhanahu wa ta'ala
nurunkeun rizki sababiah ayana cai hujan. Akan tetapi alhamdulillah urang sadana henteu patah semangat sok sanajan tadi diguyur hujan pikeun menghadiri acara tabligh akbar anu insyaallah mungkin inti pada dilaksanakeun ku guru urang sadayana anu sengaja ku bapak ibu sahibil hajah didongkapkeun di Jakarta. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dipasian kalancaran tiasa dongkap kana ieu tempat saenggal-enggalna ya Rabbal. Oke tehilap para ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu parantos senantiasa hadir dina ieu tempat. Mudah-mudahan riung mungkulung urang sadayana kaing rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, kaing topik sareng hidayah uhina urang sadayana nyandak ilmu anu manfaat dunia rauh akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur sami-sami urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam mugi Allah selalu tetap limpahkeun kehariban junjunan alam Nabi urang sararea anu ngajantenkeun sayyidul anbiya wal mursalin, ingkeun predikat abdul makhluqat abdul mujudat, wastana habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kapala kulawargina, para sahabat-sahabatna, tabi'in tabi'atna, tug dugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan dunia jeung akhirat urang janten ngahiji menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala sababia syafaatul uzmakna kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Dipimpin langsung ku ibu bapa sahibil hajah anu ngagaduhan lalakon dinaungi ayeuna. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapa hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana alhamdulillah nembe ayeuna bahwa yen di kampung urang sengaja ngadongkapkeun anu sangat jauh serta jangat anu sangat masyhur sareng tabahur pikeun ngeusi kana ieu acara, pikeun ngeusi kana ieu tausiah. Maka mudah-mudahan sababiah kahoyong anu ageng, kahoyong anu aya ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan sahibil hajah mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dikabul. Amin. Anu kaduana di mana alhamdulillah sabab musabab ayana pengosan ungi ayeuna diawali mantena baris ngalaksanakeun tasyakuran anu alhamdulillah parantos dilaksanakeun, yakni walimatul khitan putrana sareng khitaniyah cucukna. Mudah-mudahan putrana anu paras dikhitan ku Allah subhanahu wa ta'ala dienggalkeun kana warasna, panjang umurna, bagus nasibna, jembar rizkina, mugia tiasa ngangkat derajat indung ibu bapana, sareng mugia Allah subhanahu wa ta'ala jantenkeun putra putri anu soleh sareng solihah. Termasuk ibu bapa sahibil hajah ngaluarkeun pengorbanan anu sanes sakedik pikeun acara walimatul khitan, ti awal tug dugikeun ka akhir harta bandana, pikiranana, termasuk anu janten tanagana nu dibantu ku sadayana palawari. Mugia janten amal ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala ditampi perjalanan kehidupan anu sae, sareng mudah-mudahan satacan kapendak pahala ganjaran di alam akhirat. Mugia Allah subhanahu wa ta'ala nambih kabarokahan kehidupan sahibil hajah. Amin. Usahana dilancarkeun. Amin. Sareng mudah-mudahan sababiah sahibil hajah wengi ayeuna ngalaksanakeun pengaosan kesentuh hatena tiasa ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima, yakni ngalaksanakeun ibadah haji. Amin ya Rabbal. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana waktu ayeuna insyaallah sim abdi baris ngalaksanakeun kanu sakumaha pancen ti sohibil hajah, yakni tausiah anu pertama semata-mata pikeun ngeusi kakosongan nungguan al mukarram al muazzam, nungguan guru urang sadayana ngeun saurna aina tos aya di perjalanan, bahkan tos aya di Kadupinang cenah tadi abi mah cika cik tos aya di Kadupinang kitu bae mantak tagih abi buru-buru ka dieu nu mantak ditaros tadi ka panitia di dieu siap di abi sampai jam sabaraha kurang leuwih cenah 7 menit tadi keun ka abi. Jadi ibu bapak sohibil hajat abi mah kurang lebih 7 menit sebab cik ieu panitia di dieu anu bohong nak meureun. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ku bungah-bungahna sohibil hajah, ku bahagia hibil hajah dipaparinan ka percantenan ku Allah putrana anu parantos di khitan sehingga ngalaksanakeun tasyakuran anu luar biasa, ngalaksanakeun tasyakuran anu sesuai jeung muqtadul halna, tasyakuran anu sesuai jeung pelaturan agama, yakni diisi ku ngalaksanakeun acara tausiah atanapi tablighul islamiyah. Mugia natepan kana ayat Allah subhanahu wa ta'ala anu sakumaha tadi kusim abdi tos diaoskeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum, di mana Allah subhanahu wa ta'ala masihan uninga hai umat manusia anu gumerayap di alam dunia, anu nampi papancen tugas ti Gusti Allah ngalaksanakeun ibadah. Allah tos masihan uninga di antara dua perkara, uninga ti Allah pikeun urang sadayana, yakni la in syartum, yakin lamun seug anjeun syukur wahai golongan umat manusia kana sagala anugerah nikmat anu ku kami tos dipasikeun ka aranjeun sadayana. Tasyakuran nikmat ka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa bunga, dengan rasa bahagia, sehingga dibuktikan syukur tersebut kunurut kana parentahan Allah, ngajauhan kana sagala perkara nu dilarang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ngen bae saur ulama aqallu syukri alhamdulillah, pangsa kedikna syukur kana nikmat ku ngucapkeun alhamdulillah. Urang dipasihan sehat alhamdulillah, dipasihan panjang umur alhamdulillah, dipasihan hujan alhamdulillah, salaki kawin deui alhamdulillah. Sakali deui salaki kawin deui alhamdulillah. Ieu mah alhamdulillah cenah. Naon teu bungah kitu salaki kawin deui
henteu bangga salaki payuan kunaon coba sababna? Hah? Cenah ngurus rumah tangga ripuh, kapan cenah ngakhodam ka salaki ripuh, akan tetapi nying ripuh ngurus bumi, ripuh ngurus anak, ripuh ngurus harta banda salaki, tapi lamun salaki kawin deui pan pangaruh aya nu mantuan Bu padahal lama. Ulah eta ulah mending awak ripuh tak mending salaki kawin deui. Coba syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, ulah ditingali kana nilai harkatna, ulah tingali kana nilai alit jeung agengna, nu ditingali adalah rizki anugerah Allah Subhanahu. Takpikeun ibu-ibu lamun keur salaki usaha masihan artos 10.000 alhamdulillah, 20.000 alhamdulillah, 100.000 alhamdulillah, serba alhamdulillah. Insyaallah ibu lamun ikhlas narimana eta artos anu datangkeun ku salaki bakal jadi barokah dina jero rumah. Insya ieu mah lain deui panang lamun 1 juta ka alhamdulillah cenah bapana bebeunangan nu ayeuna mah. Tapi sabalikna lamun keur sempit, sabalikna lamun keur supek, wungkul masian artos 20.000 aing maju kana naon cenah. Padahal tampi mah tampi bae, ulah ditingali harkatna, akan tetapi itu semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki identik pikeun urang, yakni ayatna melalui harta banda, jabatan anu luhur, akan tetapi terkadang umat manusia mopohokeun kana rizki anu aya dina anggahota badan. Si padahal dimulai ujung rambut sampai kana dampal pean itu semata-mata rizki ti Gusti Allah. Panon jeung paningalna rizkina, cepil kenging dambel Allah rizkina pangupingna, pangambung dambel Allah rizkina jeung ambeuna. Jajal lamun urang pangambungna aya liangna molongo tapi teu aya aambean, kumaha kira-kira eta? Teu bisa ngabedakeun mana seungitna buah nangka, mana seungitna buah durian. Sarua bae kira-kira kumaha? Aja boroku kitu keur dina hiji waktu Allah nyoba ka urang di pasian pilek, ambeuna dikurangan, kumaha nu aya? Ngutruk pan urang. Dahar teu mirasa anu sok ngarokok kurang nikmat. Karak saageng kitu ku Gusti Allah ngeluh dina diri urang. Ngan lamun keur sehat terkadang poho saha anu mere nikmat tersebut ka urang. Bahkan lebih-lebih anu kurang kudu syukuran ditakdirkeun hirup ke alam dunia. Pikeun urang sadayana sami hirup di alam dunia, gubrakna ke alam dunia, ngaliwatan rahim, ngaliwatan anu ngajadikeun nu ngayuga itulah bapa aya dina iman jeung jadi urang mah Islamna Islam turunan. Urang Islam Islam turunan, Islam ti indung jeung bapakna
anakala mincak dewasa teu kudu maca 2 kalimah syahadat deui karena geus kawengku kudu ngajadi indung jeung bapa. Ngan pertanyaan pikeun sim abdi, apakah urang geus bener-bener ngalaksanakeun kana kaislaman? Naon tah urang bener-bener geus nyampurnakeun kana kaislaman? Sesuai jeung perintahan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai jalma-jalma anu ariman, udkhulu fis-silmi kaffah, arasuplah aranjeun sadaya na dina agama Islam, cicing dina agama Islam, perilaku dina agama Islam, perjalanan agama Islam kafatan, cicingna dina agama Islam dengan secara kafatan keseluruhan. Maksud ayat Allah udkhulu fisilmi kafah, dimulai urang gugah tina bobo sampai kana bobo deui eta sadayana diatur ku syariat agama Ibu lamun dek bobo maca bismillah henteu, masa doa henteu, nu dicepeng tasbih ta remote ta HP. Naon tah eta HP, naon tah eta remote, urang rek sare aya parentahan agama teu ay. Tapi pada kenyataan meme sare salaki jeung pamajikan masinikeun remote, nu hiji hayang film India, nu hiji hayang film Cina, perebut bah sakadar dek sare. Padahal ku Islam urang diatur meme sare ngalawudu heula, santosna ngalawudu maca bismillah, tah itulah aturan gugah tina sare ucapkeunlah doa. Osok ngadoa osok kumaha ngadoana? Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Osok itu osok ieu muhudang sare haliwu neangan HP cep doangna tanpa HP ieu di kampung Cipinang khususna umumna masyarakat anu aya di alam dunia tanpa HP doang sayur teu aya uyahan. Ajak boro budak ngora, ajak boro agak ABG geus ompong ayeuna mah nu diome-ome iilueun ka incuna, malah amanat ka incuna geura mah pangneangankeun HP cik incuna teu aya mah HP nu mahal mah age HP nu murah ngeun merekna merek Cina cik nungna jer teuing HP Cina geh kumarek diislamkeun heula. Ku kakarak manggih eta mah kolot kana HP dek ngislamkeun heula cenah HP dibawa ka nu Bapak Amil. Tuntutan daripada Allah pikeun urang sebagai umat manusia dimulai awal sampai ke akhir henteu lepas tina aturan syariat agama apabila orang mensyukuri karena nikmat Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, la azidannakum, Allah berjanji akan menambah-nambah nikmat kepadamu. Alhamdulillah. Ditambahan teruskan dia teruskan lain bisa kabur datang nyilikeun bae kan itu sabitri keur datang bae ganjel ki pelebak ieu ganjelna ieu wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ancaman daripada Allah pikeun urang umat Islam, ancaman pikeun
urang sebagai umat manusia anu diparentah ibadah ka Allah. Wala in kafartum, wahai golongan umat manusia dimanapun berada, apapun profesimu, wala in kafartum, dan andai kata kamu kufur, tidak merasakan bahwa rizki adalah anugerah daripada Allah, tidak mengakui bahwa kesehatan adalah anugerah daripada Allah, tidak menyadari bahwa jabatan pada hakikat anugerah daripada Allah, semata-mata dirina kufur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Harta seueur ninggalkeun ibadah ke Allah, jabatan luhur ninggalkeun ibadah ke Allah, anak seueur ninggalkeun ibadah ke Allah, sehingga urusan kahirupan teu aya duana, urusan jabatan teu aya duana, ngeun hanjakal kufur karena segala anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah, lamun sekurang kufur karena segala anugerahna, henteu rasa rezeki ti Gusti Allah, henteu rasa jabatan hakikatna ti Gusti Allah, aja boro tingkat presiden, tingkat gubernur, tingkat bupati, camat, kepala desa, karak RT meh asa pangjagona karak jadi RT geus gampang nanaon ku pedah cik pemborong wayahna ieu urang gotong royong anggeuskeun karak sakitu doang. Padahal eta jaron teu maksa, padahal eta LPM teu maksa, ukur wayahna ieu urang anggeuskeun ngecor, poho ka asar, poho ka magrib, poho ka dah. Disadari jeung teu disadari, diakui jeung teu diakui, nan eueuh deui eta poe isukan. Aya poe mah aya deui cenah. Terus atuh magrib ge aya deui cenah. Asar ge aya deui. Maksud jeung tujuan para ibu bapak, apapun kegiatan urang, apapun profesi urang, apabila geus datang parentahan ti Gusti Allah, cirining jalma anu syukur, mangka laksanakeun heula ibadah ka Allah. Lamun kurang ditinggalkeun karena demi borongan, karena demi pulus, mantak beungar hanteu mantak puas hanteu wani ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah. Hampura abi nyarita kitu lain ku nyaho can nyorang nyaho abi mah henteu, ngeun kunaon eta nyarita hayang kadinya. Tujuan anak sangkan urang menyadari ulah sampai gara-gara nu kitu urang ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah. Ayeuna gara-gara ngagebot, gara-gara ngoyos, gara-gara urang digawe wani ninggalkeun ka Allah, maka itulah cirina jalma anu kufur kana nikmat Allah. Apapun kegiatan urang, apapun profesi urang, lamun wani ninggalkeun kana ibadah ka Allah, inna azabi lasyadid. Nu dikhawatirkeun tah ayat anu paling terakhir. Najan di alam dunia urang makin sepuh, makin seueur hartana, anak urang jadi kebanggaan karena harkat martabat jabatan ana luhur, ngeun hanjakal ibadah ka Allah ditinggalkeun. Di alam dunia na sukses, di alam dunia na subur, di alam dunia ku Allah teu dikontankeun, yakin selalu ngatret ayat Allah sampai yaumil qiyamah. Inna azabil syadid, sesungguhna siksa daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bendu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, syadid.
siksaan Allah anu pohara, kabendu Allah anu pohara, kaceceb Allah anu pohara. Sebab kehidupan urang di alam dunia sadayana diatur ku waktu, diatur ku waktu. Sakola diatur ku waktu, perkantoran diatur ku waktu, patani diatur ku waktu, diatur ku waktu. Kamari-kamari canai hujan mah henteu nyararawah, ya diatur ku waktu ieu. Geus datang cai hujan ninggang kana taneuh, waktuna nyawah geus sadayana diatur ku waktu. Termasuk abi nyarios diatur ku waktu. Sampai ke mana waktuna? Wallahu a'lam. Ibu bapak dikhawatirkan bahwa yen anugerah nikmati Allah anu menimpa kana diri urang dibalas ku kakupuran, dibalas ku kebencian Allah subhanahu wa ta'ala, karena tina akibat urang lalai karena apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu. Si padahal zaman kapungkur urang parantos berjanji di hadapan Allah, urang parantos berikrar di hadapan Allah, yen sabakda gubrag ke alam dunia, hirup di alam dunia, janji urang, ikrar urang arek nurut kana parentahan Allah. Ibu coba jawab, seueur nurut kana parentahan Allah, tak seueur nurut kana parentahan salaki. Ngaheulakeun parentahan Allah, tak ngaheulakeun parentahan salaki. Hah? Cik abdi mah kumaha situasi jeung kondisina cik abdi mah. Aitama karake Allahu Akbar cik salaki dak aing mah teu kuat di hayang ngopi. Laju kumaha geura aing hangjieunkeun kopi terunduh ieu salat di harulap teu ngopi mah. Mangka lamun salaki hulap karena can ngopi eta jieunkeun kopi heul cenah dekan ibadahna. Datang ke asar, azan deui di masjid, azan deui di musola, cik salaki dak aing mah lapar ya hayang dahar heula. Karak azan sok sanajan sunah urang awal waktu, karena aya kabutuhan, karena aya uzur, tina patali hiji perkara anu ngabantu kana alat ibadah ka urang sadayana, mangka wayahna pelebah dinya mah rawatkeun heul. Kecuali jam 2:30 zuhur urang can dilaksanakeun, eta mah kakarak parentahan Allah heula. Sebab waktuna geus mepet. Maka di antara inti pikeun urang sadayana ayeuna hirup di alam dunia anu gumerlap aya di alam jagat raya, henteu lepas tina amanah Allah, henteu lepas tina titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tolabul ilmi, ngalaksanakeun pengajian hakikatna titipan ti Gusti Allah. Sebab jaga ku malaikat mungkar jeung nakir ditanya tentang masalah ibadah urang, bener jeung henteuna gumantung ngalaksanakeun guguru ilmu jeung henteuna ayeuna urang di alam dunia. Manawi sakitu para ibu bapak hadirin muslimin wal muslimat sadayana, yu sim abdi umajak kadiri sim abdi khususna umumna kasadayana bahwa yen Islam teh amanah ti Gusti Allah, moal aya nu ngaraksa kana kaislaman, moal aya nu ngajaga kana kaislaman, lamun lain diri urang sebagai umat jalma kafir mah moal daekeun ngarawatan Islam, moal daekeun ngagung-ngagungkeun perjalanan Islam kecuali urang. Mantak aya cik paribahasa kolot, lamun diuji arah urusan penyakit
jengkol ruksakna mual ku hileud peuteuy, peuteuy ruksakna mual ku hileud buah, kacang ruksakna mual ku hileud jengkol, otomatis ruksakna buah ku hileud buah, ruksakna peuteuy ku hileud peuteuy, ruksakna jengkol ku hileud jengkol, termasuk ruksakna Islam ku umat Islam deui, ruksakna Islam ku manusia-manusia anu beragama Islam. Sehingga lamun geus terjadi karuksakan, Allah geus nganyatakeun idza zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas la yudhiqahum. Apabila geus zahir, apabila geus jelas karuksakan di alam dunia, baik keruksakan menurut pandangan zahir maupun keruksakan menurut pandangan agama, umat Islam geus henteu ningali mana halal mana haram, geus henteu ningali mana riba mana lain, geus teu bisa ngabedakeun mana anu wajib mana anu sunnah. Sehingga kalakuan dirina, kasab dirina diatur lain ku agama, diatur lain ku hukum, diaturna ku hawa nafsu diri pribadina. Na'udzubillahi min, lamun awak urang diatur ku nafsu urang sorangan, aja boro engke keur urang di alam duniana ogeh ripuh. Lamun kahirupan urang diatur ku nafsu, sebab nafsu mah moal aya tungtungna, nafsu mah moal aya seepna. Najan geus oho-oho 75 tahun neuleuh awe umur 15 tahun nafsu mah aya bae, aya nafsu. Maka lamun kurang teu aya benteng ku katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala, teu aya hiasan ku ilmu agama, nafsu dina diri urang bakal ngajajah sehingga urang ngalaksakeun kana pagawean henteu diatur ku waktu tapi anu ngaturna nafsu. Terenya can datangkan hebe cenah ge wae na ieu mah dek kaharti dek teu kaharti dek cocok teu cocok cocokeun bae bongan can datang geus eta ngomol ku dieu teh abi ge eureun Bu ulah khawatir tenang bae. Jadi bahwa lamun kahirupan urang ayeuna di alam dunia, apakah hirup urang rumah tangga, apakah hirup urang tani, naon tah hirup urang dagang, naon tah hirup urang jadi pejabat, lamun diatur ku nafsu boro-boro di alam akhirat, di alam dunia keneh bakal rug. Teu saeutik pajabat anu asup penjara korupsi ngaranna gara-gara ngudag-ngudag nafsu. Teu saeutik patani jeung patani, tatangga jeung tatangga gara-gara merebutkeun piheuleutan pasea anu aya henteu nguji kana hukum, ngujina akibat nguji kumaha nafsu, kumaha nafsu. Termasuk padagang demi keuntungan anu sangat seueur sehingga dagangna teu diatur ku hukum, dagangna teu ditunjang ku syara, akan tetapi dagangna diatur ku nafsu, timbullah dagangna dagang bohong, eta nafsu ngaranna. Sedangkan Allah ngandika dina surat Yusuf, innan nafsala ammaratum bisu, innan nafsa sanya-nyana awak-awakan,
Tobeat manusia anu berjiwa raga anu sok disebut nafsu la ammaratum bisu ngajakna marentahna kana dina rumah tangga be lamun diatur ku nafsu eta, lamun diatur ku nafsu pamajikan keke hayang meuli saragam cik salaki aing teu boga duit, cik pamajikan kumaha jeung kerek lomba atuh kumaha aja teu boga diatur ku nafsu pasea anu aya tapi lamun ditunjang ku syara lain mending ngahutang heula lin ka bapakku maneh tuh lamun urang aya dasaran secara musyawarah tapi lamun ku nafsu ieu kekeh itu kekeh papisah can tentu hirup pisah lamun can nepi kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makana karugian ti Allah aja boro di alam akhirat di alam dunia keneh. Urang tani karena diatur ku nafsu ngudag-ngudag kana kauntungan, ngudag-ngudag kana penghasilan, sampaikeun wani ninggalkeun Jum'ah, sampaikeun wani ninggalkeun bermasyarakat, wani urang sadayana teu wauh jeung tatangga jeung baraya karena ngumpul-ngumpul haliah dunia itu karena parentahan nafsu. Manawi sakitu insyaallah guru urang engkin anu baris ngadadarkeun sugan ai datang ti kota mah ka urang nempel jabi mah urang kampoeng kampoeng itu kampoeng. Alhamdulillah para ibu bapak sadayana nu ditunggu-tunggu kurang nu dianti-anti kurang parantos tongkap mangka abdi pun atuh sampai ka dieu bae. Tina sagala cariosan anu tadi parantos didugikeun leresna hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala awona tina kabodohan sim abdi nanging mudah-mudahan sababiah urang silaturahim mungi ayeuna mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala dihampura amin. Mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana dipaparinan kabarokahan dunia rauh akhirat amin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan keturunan anu soleh sareng solihah sehingga maut urang sadayana nyandak iman jeung Islam dibarengan husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.